Bismillahirrahmanirrahim. Bab kaopat haji jeung umroh. Mudah-mudahan ku ngabahas ieu urang teh sing dinasibkeun ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh. Pasal kahiji manasik haji. Hiji harti haji. Haji nyaeta ngamaksud atanapi ziarah ka Baitullah pikeun ngalakukeun wukuf, tawaf, sa'i, tahalul jeung anu sejena kalawan sejak ngalaksanakeun panggilan Allah jeung miharep ridona. Lain haji kajelema ieu mah haji luna lain. Tah nu disebut haji teh naon cenah? Ngamaksud ziarah ka Baitullah. Baitullah teh naon maksudna? Ka'bah. Ngamaksud berangkat mengunjungi Ka'bah. Pikeun naon deui? Ngalakukeun wukuf. Wukuf teh di tempat ngaranna Arafah. Tuluy pikeun naon deui? Tawaf. Dina hajian teh aya tawaf mengelilingi Ka'bah tawaf teh. Tuluy aya deui sa'i dina hajian teh. Sa'i teh leumpang-incig antara Bukit Sofa jeung Marwah. Innas Sofa wal Marwata min sa'airillah. Cekna Quran kitu. Tuluy we tahalul jeung anu sejena. Ari tahalul teh nyaeta nyupri halal, ngudar anu tadina diharamkeun ku pedah keur ngalaksanakeun hajian sangeus tahalul mah jadi halal. Pan aya paharaman haji engke teh. Tos ihram, tos niat ihram haji. Tos ngalaksanakeun ihram haji aya paharaman haji ulah dilaksanakeun aya paharamanana. Tamun geus tahalul mah jadi bisa. Mun dina salat mah awe salam. Sabada awe salamah, sabada ngucapkeun assalamualaikum dina salat, maka pagawean anu tadi na haram dina nalika keur salat bisa jadi halal. Nya, contoh kana salat heula tong kawaka kana haji. Keur salat keneh mah nginum dahar teh naon? Haram dan keur naon keneh? Salat keneh. Tapi lamun geus tahalul ku ngalaksanakeun awe salam dahar anu tadina haram keur salat da geus beres salat da geus awe salam mah jadi naon? Jadi halal. Tah pangna ngalaksanakeun haji tuluy eusina nu meh disebutan eta teh sejak ngalaksanakeun panggilan Allah, ngalaksanakeun parentah Allah bari miharap ridona Gusti Allah. Tah itu maksud haji. Dugi ka dieu tadi dibacana. Ayeuna nomor 2 syarat haji. Hiji Islam. Teu meunang, teu bisa jalma anu lain beragama Islam ngalaksanakeun ibadah haji. 2 baleg. Nya, 2 kudu baleg. 3 boga akal. Teu gelo. 4 merdeka. Nomor 5 kaduga atawa istitoah mampu aya biayana pikeun ngalaksanakeun ibadah haji.